piatur ka pamirsa wilujeng patepang deui dina carita Sunda, carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Dina danget ieu bagian anu ka-12 kitu tah. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui dina carita Sunda anu ka bagian ke-12 kitu teh nya. Anu mana carita Sunda ieu karangan Mang Egi Fajri dicandaku Mang Egi Fajri. Kumaha Dararamang? Syukur upami Daramang mah nya. Mohon kaleresan Mang di studio ye ayeuna nuju rada emplu ieu teh hapunten nya. Upami suantena ka kupingna rada bindeng ieu teh kaleresan rada emplu kitu tah. Nanging insyaallah acara ieu insyaallah lancar dugi katuntas kitu tah. Moga-moga we nya. Mangga tong nyangkolong kana waktos urang dangukeun we dina carita wadulna dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul dina bagian anu ka-12 kitu teh nya. Brung papayun. Jag urang tunda kaayaan lembur Cilembu. Urang tunda geusan alaeun, urang teundeun geusan sampeureun. Insyaallah baris kapedar deui. Urang nyaritakeun di hiji lembur nyaeta lembur Cidaun kitu teh nya. Mangga urang dangukeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu uing di dieu geus 10 tahun. Masantren di Mama Ajengan. Sigana mah kuring jeung mama isukan baris paturai. Sabab geus wancina ieu mulih ka lembur. Padahal mah di dieu teh asa geus tumanina, asa geus betah. Tapi dalah di kumaha ya Mama Ajengan tos ngajurung. Cenah mah geus cukup ku ilmu, geus jembar ku pamake. Tapi nyanya anu ngaranna ge manusa can aya wae rasa puasna nya dina nyiar ilmu teh. Tapi dalah di kumaha lamun ku Mama Ajengan piwarang mulih malah kumaha deui lah atuh. Ai, ibuna kamana ari cepatur teu katingali kamana nya. Oh, itu Mama kaleresan anjeunna teh nuju dipengker. Nuju niis sigana mah. Kilukan heula. Orang kadi atuh.
Cep, Cep. Sumuhun, Ibu. Ti orang hari sagedapu mama. Oh, mohon, mangga Ibu. Oh, punten mama. Bade aya pikir saeun naon ieu? Ah, iya, cepatur. Di calik heula di dieu. Rakepkeun heula nya mama bade naros ka cepatur. Tah, kumaha dina pamadegan hidup sa geusna kamari mangkukna ku mama di durung muli heula kumaha Ari sim abdi mah teu langkung mama. Nya sanajan wae betah keneh di dieu mama. Tapi upami ku mama tos di jurung laku mah ya arek kumaha deui kitu. Jeung kaleresan deui sim abdi teh tos kangen pisan hoyong patepang sareng pun Rama oge pun Biang. tah itu ngencing kade mama pepeuje encep di dieu cepatur masantren tos lila tos kurang leuwih tos 10 tahun ieu teh. Tah cing kade pepeujeuh pepeling ti mama nya sing regepkeun gunakeun pangabisa teh ulah koret kana ilmu nya gunakeun keur masyarakat loba soknya sangkan ilmu anu aya dina urang teh sangkan manfaat dunya lan akhiratna gitu. Insyaallah urang lamun ngajalankeunana ngagunakeunana ku secara ikhlas ge insyaallah urang ge bakal ngarasakeun naon hasil daripada jerih payah urang kitu tajam. Oh, insyaallah mama di token pisan ku sim abdi. Tah ieu cepaturnya datang ka bumi wayahna pangdugikeun salam ti mama ka Abah Haji sareng Bu Hajinya. Salam gitu ti mama ajengan Baharudin itu. Sebenarnya mama ge hayang ka ditu hayang silaturahmi jeung Bah Haji, Bu Haji nang indah kumaha aja. Mama ge repot di dieu teh. Insyaallah upami urang aya umur keneh nya jeung aya kesempatan insyaallah lah pasti mama ge baris ka ditu. Sumuhun mama pin diwartoskeun. Tah ieu mah heulanan istirahat we heula nya. Sangkan enjing keneh encep biasa mangkat ti dieu. Sabab ieu jang batur. Ku mama ayeuna rek dipedarkeun. Hiji cepatur tos lila di dieu masantren. Pangabisa mama tos tamplok kabeh ka cepatur. Kaduana di lembur cepatur teh sabenerna mah keur aya karepet cep keur aya pancang pakeu. Tah ku kituna wayahna encep sangkan bisa mengatasi. Soalna naon
Insya Allah ku ayana encep di kampung Cilembu. Insya Allah eta rareget baris kaungkulan gitu tah. Uluh. Nah aya naon kitu mama? Keun welah. Mama mau dijelaskeun hal nu eta mah. Ge encep ge apal sorangan. Nah aya naon di lembur encep gitu tah. Mantak jika lagi istirahat pada sholat subuh encep sangkan gerak angkat sanes ngusir abah mama maksana teh karena naon sabab ieu lamun dilila-lila baris meluas eta pancang pake teh cep. Oh gitu sumuhun ari itu mama di estokeun pisan ku sim abdi. Ay. Nah ayap bancang pake naon. Hari di lembur kuringnya. Bet penasaran. Nah ari mama. Tengah bejakeun naon-naonna. Nah aya naonnya. Sok aya geura nyampe we ya ke lembur ye. Geninganan cepatur to siap-siap ya. Nya cing kade cepnya datang ka dituna teh tong sombong tong takabur gunakeun ilmu anu tos aya repeh rapihkeun lembur cepnya sabab tuari geura pancang pakewu didoakeun ku mama. Atur nuhun mama. Dina segala perhatosanana oge ojanganana nanging si Mabdi nyuhunkeun dihapunten selama sareng mama mungkin si Mabdi seueur lepat seueur hilap tos ngararepot gitu. Atur nuhun pisan dina segala perhatosanana. Dina naon ja. Eta mah tos kewajiban urang saling hampura awanya. Atuh mama deui nyuhkeun hampura. Jadi salama ieu ngadedik cepatur bisi aya rarageun anu irang morenah kana hate jeung pamikiran cepatur. Henteu mama bahkan si Mabdi ngaraos binga gaduh pun sepuh anu kalintang bageurna gitu ka si Mabdi. Ya tuh sok kurang saling doakeun we nya cing kade di jalan nancong cuan pohonya sampekeun salam mama ka Abah Haji nya. Sumuhun mama insyaallah di estokeun. Abdi bade pamitan we nya. Hatur nuhun ieu. Sareng hapunten. Mangga sok. Ibu batur pamitnya ibu. Nya cep. Singkadenya cepnya. Tapi tong hilap. Lamun tos asren maka dieu deui. Ulah sok miceun nya. Insyaallah ibu, insyaallah. Hatur nuhun bu. Mangga sok. Mama abdi pamit. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hmm, sok hayang geura nyampe ka lembur ieu teh. Nah, aya pancang pakewuh naon. Nah, aya kariweuh naon ieu di lembur teh. Sok panasaran. Geun ku hanjakalna ieu mama ieu. Teu ngabejakeun aya naon-naonna. Ngeun nya lah meureunnan. Eta ge ceuk pirasat manehna, ceuk rarasaan manehna. Ngeun biasana firasat mama ajengan masuk tara nyalahan. Hayang geura nyampe we ieu ka lembur ieu. Oh, iya dina poe iya ya. Rarasaan teh Bu Haji asa bet halalegar kieu ieu. Cuaca endah. Awak ngerasa tumanina. Cik atuh Bu Haji ya. Pangdamelkeun teh manis. Oh, mangga atuh Pak Haji. Lain yo ibuna. Poe ieu mah asa beda-beda di sasari. Bet inget bae ieu ka jang patur ieu. Nah teu cager apa kumaha nya. Sok inget wae bahkan di kerungi ge. Bahaji mah teu bisa sare inget bae ka jang patur. Ari pelebah dinya nama. Pana puge sami bae. Ngeun sugan bae manehna teu aya naon-naon lah. Tapi ceuk rarasaan ibu mah asa breh-brehan. Asa rek aya kitu tah. Nya ceuk rarasaan apa oge ieu. Sugan wae nya manehna jol kitu teh ja. Dihitung-hitung ku abah geus hampir 10 tahunan manehna mah santren. Sugan we nyalah manehna yang tepung jeung nu jadi indung. Hayang kumpul jeung keluarga. Nya memang geus lila teu kumpul jeung indung bapa jeung keluarga gitu tah. Nya apana? Sugan we kitu tah. Assalamualaikum. Ibuna dedengan teh nuluk salam. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eleuh, orenganan mah teh patur ibuna. Syukur ujang. Bagja ibu jeung abah ieu. Keneh diobrol-obrol ku ibu jeung abah.
panjang umurna jol weh jang datang. Hatur nuhun Gusti. Alhamdulillah, Ibu, Abah, patur aya dina Gilanjar kawilejengan. Kumaha Ibu sareng Abah Damang? Alhamdulillah anak king. Ibu oge sehat. Abah pun kitu deui. Atuh dulur-dulur maneh oge alhamdulillah sarehat. Syukur we upami daramang mah. Bagja ningali pun Rama sareng pun biang masih kene sehat walafiat mah. Hapunten Ibu, Abah, patur lawas teu lawas. Enten nepangan ka pun Ibu sareng pun Abah sanes coledar nanging dalah di kumaha gitu ta. Ya ku mama ajengan satungtung teu acan tuntas mah wayahna tong incah balilahan kitu tah. Teu naon-naon jang patur. Pikeun Abah mah bungah we nu aya. Dasarna ge kasep nungtut ilmu mah nyiar pangabisa mah ulah sok bosenan. Ayo we ngeun sing kade ulah salah balilahan. Tapi syukur alhamdulillah ujang terus niginkeun ya memang eta mah cita-cita ujang ti budak hayang mah santren. Abah ngarasa bagja, Abah ngarasa sugema. Muga-muga we naon anu geus diajarkeun ku jang patur sing aya mangpaatna keur balarea. Amin, amin. Mohon Ibu, Abah sakedapinya kumar gitos waktosna asar. Abdi bade ka cai heula ieu. Oh nya jang, sakalian sok istirahat. Urang ngobrol mah wengi di we heula ananya. Semuhun mangga di kantun Abah. Lekadalah eme iya kiwari poe Jumat nya jagi sukan poe Sabtu tah wayahna maneh mulai ti jagi suk Sabtu sore mulai nagihan tagih naon anu memang geus diinjem ku maranehna tagih eueuh jeung alesan ieu kudu aya kitu lamun teu aya tempo ka poe Senen lamun poe Senen masih keneh teu aya naon bae lah anu aya di mana dicokot disita anu sakira-kira berharga mah itu tak. Ari bagi emeh mah
pasti ngalaksanakeun bae lah. Ya memang geus kudu kitu. Tapi nah ieu Akang mau meni asa bet ararane. Ai maneh aneh kumaha? Nya di tempo tadi ka Senen atuh meureun batur ge geus kumpul. Geus siap pikeun mayarna. Eme. Karena ge jelema teu bisa kitu. Sanajan bae kumaha ge bisik teh ya ieu mah. Lamun eueuh tempo ka poe Senen wayahna ta ngan wayahna ulah geula digalakan, ulah geula dikerasan, dilus baheula sangkan manehna ka poe Senen bisa nyiarna lamun teu aya itu tah. Nya sugan bae lah. Berarti emang yang mulai diisukan. Nya mulai diisukan. Aing moal dibejakeun, aing rek dirahasiakeun kanu jadi pamajikan. Lamun ieu duit nu pikeun mayar ka aing dina si Ohim jeung dina si Dudung, lamun geus dibalikeun ka dieu aing moal dibejakeun. Bisiang nyaho maneh eme. Duit maranehna geus aya di dieu, geus aya di imah, geus dianterkeun ku piaraan urang. Ngan memang maneh moal dibere nyaho. Keun bae lah nu penting nama harta aing bisa nambahan, duit aing ngalobaan. Henteu lah nguruskan teh batur. Aing ge menang capek lah, menang barjoang aing ge. Sangeunahna lah. Pamirsa sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Carita Sunda nyata carita wadul hayang sugih miara tuyul garapan Mang Egi Fajri dina bagian anu ka-12. Insyaallah dina bagian anu salajengna urang teraskeun deui. Hatur nuhun dina segala perhatosanana. Permios cag.